Bismillahirrahmanirrahim. Kantun makalah terakhir lajeng kana doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu warhamhu wa'afihi wa'afu sabila mu'alif hadat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hey eling anaki. Makalah terakhir. Ini saya stunat kuring kata betul. Kita parantos nyeratkeun kuring fi hadal fasli dina ieu pasal. Multamisatika bari an nyukruk anjeun. Bayang bagi makanan narima priyogi laka pikeun anjeun. Naon antahmala yang ngamalkeun anjeun biha kana itu multamisatika. Wala tansa sareng ulah mopohokeun anjeun ni ka kuring pihi dina itu hadal fasli. Min antadkuro tina yen nyaritakeun anjeun ni ka kuring fi sholihi doa ika dina kamaslahatan doa anjeun. Wa amma doa usran anapun ari doa alladzi anu sa'alta anu parantos menta anjeun miniti kuring. Fadlub takul nyupri anjeun hukana itu doa min da'awati sihahi tina pirang-pirang doa anu sahih. Wa qara sareng kedah maca anjeun hada doa kana ieu doa fi jami'i awqatika tina sakabeh pirang-pirang waktu anjeun, khususon terutama aqaba sholawatika dina sabada pirang-pirang salat anjeun. Ieu doana Imam Al-Ghazali maparingan doa ka urang sadaya. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisi arghadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah wa minal fadli a'dabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma nun Gusti, ini saya setuna abdi as'alu eta nyuhungkeun abdi ka Gusti minan ni'mati tina nikmat tamamaha tegesna kasampurnaanana nikmat. Wa minal ismati dawamaha kana dawamna itu ismah. Wa minar rahmati sumulaha kana ngurungna itu rahmat. Wa minal afiyati sareng tina kawarasan husulaha kana hasilna afiyat. Wa minal aisi sareng tina kahirupan argodah kana pangsaena hirup. Wa minal umri sareng tina umur as'adah hu kana bagjatna itu umur. Wa minal ihsani sareng tina kasayan atammahu anu nyaikeun kana itu ihsan. Wa minal in'ami sareng tina pirang-pirang kanikmatan a'amma kana walatra a'ammahu kana walatrana itu in'am. Wa minal fadli sareng tina nugraha a'dabahu kana pangeunahna itu nugraha. Wa minal lutfi sareng tina kaasih tina kawelas Gusti anfa'ahu kana kamanfaatan itu lutfi. Allahumma nun Gusti kun mugi ngajantenkeun Gusti lana eta tetep pikeun manfaat pikeun abdi sadayana. Wala takun sareng ulah ngajantenkeun Gusti alaina eta madarat ka abdi sadayana. Pimanfaateun mugia katampi kurang, pimadaratkeun mugia ditebihkeun ti urang. Allahumma nun Gusti ikhtim
mugi nungtungan Gusti bisa adati ku kabagjaan ajalana kana pirang-pirang ajal abdi sadayana amin. Wa hakik sareng mugi nganyatakeun Gusti biziadati kana tambah-tambah amalana kana pirang-pirang harapan abdi sadayana amin. Wakrin sareng mugi ngabarengan Gusti bil afiati kana sehat guduwana kana waktu isuk-isuk abdi sadayana wa asolana jeung pasosore abdi sadayana. Waja'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti ila rahmatika kana rahmatna Gusti masirona kana tempat balik abdi sadayana. Wa malana jeung tempat balik abdi sadayana. Wasbub sareng mugi ngucurkeun Gusti sijala afwika kana pangampura anu disapertikeun kana timba ala dunubina kana nutupan dosa abdi sadayana wa munna sareng mugi maparinugraha Gusti alaina ka abdi sadayana bi islahi uyubina kana ngamaslahatkeun pirang-pirang kacacadan abdi sadayana. Waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti at-taqwa kana taqwa zadana kana bekal abdi sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa fi dinika sareng dina agama Gusti ijtihadana kana sungguh-sungguhna abdi sadayana. Wa alaika jeung eta tetep ka Gusti tawakkuluna ari tawakal abdi sadayana. Wa timaduna sareng tatageunana abdi sadayana. Allahumma nun Gusti sabit mugi netepkeun Gustina ka abdi sadayana ala nahjil istiqomati kana jalan istiqomah. Wa a'id sareng mugi ngariksa Gustina ka abdi sadayana di dunya min mujibatin nadamati tina perkara nu ngawajibkeun kana nalangsa. Mudah-mudahan abdi sadayana sing ditepikeun tina kana langsaan yaumal kiamati dina poe kiamat. Wa khaffif jeung ngaringankeun Gusti anna ti abdi sadayana siqolal auzari kana beratna pirang-pirang dosa amin. Warzuq sareng mugi ngarizkian Gustina ka abdi sadayana aisyatal abrori kana kahirupan anu sae. Waktina sareng mugi nyukupkeun ka abdi sadayana makana perkara ahamma anu matak ngabingungkeun itu makna ka abdi sadayana fi hadhihi dari di ieu dunya wa fi tilka dari jeung di itu akhirat. Wasrib sareng mugi mengkolkeun Gusti anna ti abdi sadayana syarrul asrori kana gorengna tina pirang-pirang anu garore. Wa kaidal ujari jeung tina tipu dayana anu lacut. Wa aktik sareng mugi ngamerdekakeun Gusti rikobana kana pirang-pirang punduk abdi sadayana warikoba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nari tina naraka amin. Birahmatika kalayan rahmat Gusti ya aziz heidat anu maha gagah, ya gopar heidat anu seueur ampunanana, ya karim heidat anu mulia, ya sattar heidat nu sok nutupan kana kaaiban abdi sadayana, ya khaliqal laili wan nahar heidat menciptakeun wengi sareng siang, khallis mugi nyalametkeun Gusti na ka abdi sadayana min hamid dunya tina kabingung dunya wa adabil qabri jeung tina siksaan kubur wan nari sareng tina neraka. Ya alimu ya jabbar heidat anu maha uninga, ya jabbaru heidat anu maha maksa. Ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin heidat anu mika asih pang mika asih ati pirang-pirang mika asih. Wa ya awalal awalin jeung nu dat nu pangpayun ati pirang-pirang nu dipayun. Wa ya akhirul akhirin jeung dat nu akhir ti pirang-pirang nu akhir.
wa yadal quwatil matin jeung haidat anu kuat al matin anu kokoh, wa ya rahimal masakin haidat nu mika asih ka pirang-pirang jalma miskin, wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha ke aya di pangeran wajib diibadah nu hak ditaati nu parentah sareng laranganana illa anta kajaba Gusti. Subhanaka maha suci Gusti. Inni saestuna abdi kuntu eta bukti abdi minal zalimina kireng-rengan jami nu dalulim kabeh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten kana dosa abdi sadayana. Mugi Gusti ngahapunten kana dosa Ibu Rama oge guru-guru abdi sadayana. Bagjakeun aranjeuna, sehatkeun jasadna, gampilkeun rezeki sareng milikna, panjangkeun yuswana, kalayan tiasa ibadah ka Gusti. Ya Allah, abdi sadayana jami anu bodoh, dina saat ayeuna abdi ngurungkeun ka Gusti. Pamugi kabodohan abdi henteu janten malapetaka kami deui abdi sadayana. Kabodohan abdi henteu nyubibakeun kana mang pirang-pirang dosa ka Gusti. Ya Allah, jantenkeun abdi sadayana jami anu istiqomah. Jami anu istiqomah. Jami anu istiqomah. Ya Allah, bukakeun panghijab kenekan manfaatan ilmu abdi sadayana. Ilmu ti pirang-pirang guru abdi sadayana. Ilmu ti pirang-pirang para mu'alif kitab ya Allah. Sadaya kita buka di parantos di awas mugi manfaat kangge abdi, manfaat kangge keluarga abdi, manfaat kangge dulur-dulur abdi ya Allah. Ya Allah, jantenkeun abdi sadayana umat-umat Gusti nu kapilih di dunia oge kapilih di akhirat. Bagja dunia, bagja akhirat. Ya Allah, Zat anu maha unna, Zat anu maha bageurah, jantenkeun ieu pasantren nu barokah. Manfaat kami sadaya umat, santriyin wa santriyah, mufassirin mufassirah, alumni sadayana oge jamaah riyadhna. Mudah-mudahan Gusti aranjeuna digarampilkeun rezekina, dijembarkeun rezekina, disehatkeun jasadna, disehatkeun batina, diistiqomahkeun dina ibadahna. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kempelkeun abdi sadayana dina surgana Gusti. Jantenkeun abdi nu neraskeun kana estafet perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun abdi sadayana sareng baginda Rasul. Tepangkeun abdi sadayana sareng baginda Rasul. Sapaatan abdi sadayana ku sapaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijikeun abdi sadayana sareng Ibu Rama abdi ya Allah. Hijikeun abdi sadayana sareng guru-guru abdi ya Allah. Kalayan ditempatkeun dina tempat anu nikmat, ditempatkeun dina tempat nu dipikaridho ku Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaumil akhir
abdi sing janten ngaiji sareng ibu abdi lebat kasa warga Gusti sareng putra putri abdi lebat kasa warga Gusti dia wil akhir pamugi abdi sing janten ngaiji sareng guru abdi lebat kasa warga Gusti sareng dulur abdi lebat kasa warga Gusti bi kudratika wa iradatika ya Allah. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم